Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Punten Bapak travel ngatamihan. Alhamdulillahilladzi ni'amuhu la tuhsa wa asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil wara wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum nujumul huda liman arada najata fid dunya wal ukhra amma ba'd. Ayah kene. Langkung tipayun puji anu baranti ayu urang sanggakeun kadat ilahi Rabbi yakni Allah anu maha suci. Salawat mi wasalam pamugia salamina dikucurkan dikocorkan dikecerkan ka junjunan alam wasana habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad tehilaf ka keluargana sahabatna tabiin atba tabiat mudah-mudahan dugi ka urang sadayana salaku umat mantenna gengingkan syafaatul uzma di yaumil jaja amin ya Allah ya rabbal alamin. Pangersa pembagi waktos kersana pun guru sangat kusim abdi dihormati mudah-mudahan dimuliakan ku Gusti amin. Mudah-mudahan sing gerak laku amin. Laku can. Oh can apa tadi aku ya. Oh yang karana. Oh nah. Sadatil kiram wal muhtaram sadatil asatiz wal asatizah ay syaikhi wa syaikhina al kiram alalim alalama al bahru al fahama alladzi lam yudhkar ismu ta'diman wa takriman lah. Sangat kusim abdi dihormati sangat kusim abdi dita'dimi yakni pangersa pimpinan pondok pesantren Al Kafi numana mantena mudah-mudahan ya Allah sing dipanjangkan yuswana amin. Mudah-mudahan pangersa sing disehatkan sapa pausna amin. Ditambih-tambih barokah ilmuna amin. Ditambih-tambih barokah rizkina amin. Mudah-mudahan ia pondok pesantren semakin jaya untuk nusa dan bangsa amin ya Allah ya Rabbal. Bersami kusim abdi dihormati para santriyin wa santriyat mudah-mudahan ia para santriyin wa santriyat sing ngingkan ilmu anu manfaat dunia raw akhiratna amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya ayah ibu-ibu ayah narata panelanya bu atas emam ibu oh tacang oh saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang peristiwa Isra Mi'raj banyak para ulama yang menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj atau terus
historis kisah Isra Mi'raj, yang diantaranya satu dijelaskan dalam kitab Al-Isra wal Mi'raj karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kedua dijelaskan dalam kitab Anwarul Bahiyah fi Isra'i wa Mi'raji Khairil Bariyah karya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani. Dan yang ketiga dijelaskan dalam kitab Ayatul Kubra fi Syarhi Qisatil Isra karya Imam Suyuti dan lain sebagainya. Akan tetapi Mang Santri, yang paling fenomenal, yang paling viral, yang paling terkenal dalam kalangan pondok pesantren dan masyarakat, yakni kitab Ad-Dardir ala Qisatil Mi'raj, atau yang kerap disebut dengan kitab Bainama karya Al-Imam Al-Arif Billah Abil Barkati Sayyidi Ahmad Dardir. Dijelaskan dalam kitab Dardir halaman 11 jajaran ke-37 tikiri paliluhur, wa marra biqaumin lahum azfarun min nuhasin yakhmushuna biha wujuhahum wa sudurahum. Ketika baginda Rasul Isra Mi'raj, ibu, baginda Rasul ngaliwat ka hiji kaum anu mana ieu kaum teh kuku na tina tembaga. Bari eta kuku anu tina tembaga teh dipake nyakar-nyakar banget jeung dadak sorangan. Ci kira-kira ibu, lamun pamen teu urang kakoet deh ieu mah kakoet ku tembaga, kira-kira getihan apa moal ibu? Hah? Getihannya cak-cakan kakoet kuku urang geningannya kakoet nanuju abdas ari pangangan tilas nyawa sambal ari cabe na cabe caplak daya bahan tayang ngadadak katanya cabe caplak teh atuh tong boroning kanu raheut Mang Santri, cacakan eta cabe caplak urut nyawa sambal cabe na cabe caplak dipake we ngisang aya bahan danga heab eta kanyu teh guys. Bisa jadi naon cenah Mang Baden nyarios oge meuni kasar atuh piraku kudu nyebut termosnya. Hayang halus mah tinggal gurina Mang Roy, mana teuing teu peurih eta. Seperih diselingkuhin pas lagi bucin-bucinnya guys. Di chat geningan jam 10-nya, Dede tidur duluan ya, dah ngantuk jam 10. Pas jam 2 aya deui ngechat guys, Dede kebangun mimpi buruk. Eta teh lain kebangun mimpi buruk sia teh dak, eta teh karak beres vice jeung pemain inti hayang nyaho mah eta. Naon cenah geningan Mang Baden masuk apal. Ingat guys, kita ini hanya pemain cadangan dikala pemain inti lagi cedera. Kumaha barudak? Makanya Mang Santri kukira aku nakiroh yang akan dimarifatkan, ternyata salah, aku hanyalah badal di saat kamu kesepian. Allah. Nah cenah Mang Baden masuk apal, bangun pemain, lain pemain, urang dipermainkan guys. Nah itu masuk apal, pas ditelepon geningan nomor yang Anda tuju sedang berada di panggilan orang lain. Allah, gak bahaya ta. Di dia aya nu LDR aya. Aya di mana ieu nu LDR na cinta jarak jauhna di mana pangjauhna Mang Santri? Papua. Bakun. Aya nu pangjauhna aya. Amerika. Ieu deukeut Papua Amerika mah ieu kabogoh abdi nu pangjauhna mah. Di mana cenah kabogoh Mang Baden abdi di Surade, dia dipelukan orang lain guys. Makanya hati-hati teh santri yang lagi LDR, kita di sini menjaga hati karena takut kehilangan dia, di sana menjaga rahasia karena takut ketahuan. Allah,
Ingat teh santri, kita ini mantan pemain. Kalau teh santri pengen bermain-main, nanti tak ajarin caranya bermain. Kumaha barudak? Allah. Iya ibu, sahur baginda Rasul teh naros ka malaikat Jibril. Ya Jibril, mohon Muhammad. Saha eta teh malaikat Jibril menikarunya pisan. Sahur malaikat Jibril, haulai alladzina yaquluna luhuman nas wa yaquna fi a'radihim. Eta teh gambaran pikeun jelema, gambaran siksa pikeun jelema anu mana eta jelema teh di alam dunia na resep ngagibah, resep ngomongkeun aib batur, resep ngomongkeun kagorengan batur, resep bukakeun kagorengan batur dengan bertujuan untuk menghancurkan harkat martabat batur. Aya kene. Mangkaning pagawean urang nya ngomongkeun batur teh leres ibu. Komo santri mangga gibah mangsa poe palenanya. Da eta sungut sapoe we teh ngomongkeun batur, hawana teh asa ngagayem asin buruk tah. Nya. Komo pan ibu-ibu mah nyabu, komo teh santri mah teh kaop aya nu ruang riung resepeun gebrong. Siga oneng tina teu kudu ragem, nu penting mah aya layan jadi. Teu kudu dina teras imah nya Bu, nu penting mah aya we babaturan keur tanur oge bisa jadi eta. Leungeun kenca nyekelan bini, leungeun katuhu mabaskeun bini nya ibu sungut anger ga becuwi. Gusti kegeteng hirup teh Gusti kunaon Gusti kegeteng ai pareng geus dijual ieu beas oge geus meuli ari bini karakter ieu teh Gusti. Nah nu mandi beas Jokowi kita mau turun deui dana percuma Gusti turun oge da kami mata ka bagian heuh tatangadi eta tatangadi teh amlok polos geuning ingatan we kagak henteu cerita Gusti. Waduh. Sehingga bang santri sorghum abad di bumi cenah ngawuruk ibu-ibu mah di madrasah siga odeng pina. Kunaon pas siga odeng pina atuh heuh abah keur nyaritakeun geran Isra Mi'raj di madrasah. Ibu-ibu mah boga carita sorangan. Awewe mah boga carita sorangan. Abah geus nyaritakeun Isra Mi'raj. Ibu-ibu mah can geus diteruskeun sapri balik. Nang teh karaos ngaos teh sasakedap atuh puguh teh ngadengekeun ieu meureun eta nya. Aya koropak liwat oge pantara di palirenya. Di dia di madrasah sok aya koropak ngalangkung ibu. Sok di siantara sabaraha? 1000. Tong bae da minggu kahiji nya. Minggu kadua liwat deui koropak teh eusian deui sabaraha? 2000 kene oge nya. Minggu katilu liwat deui eusian deui sabaraha Bu? 2000 kene. Minggu kaopat liwat deui koropak teh eusian deui sabaraha ibu? Oh, jadi salila sabulan ngaji teh sabaraha Bu? 100. 8.000 nya. Kembae daripada mungkin teh ibu teh lebet ke alam kubur bray jaan alhamdulillah telila ibu jepret di parem cek ibu teh ke malaikat kunaon masih di pareman ieu cek malaikat punten ece 8.000-an komo ayeuna mah zaman kiwari mah ngagibahna pinah kana HP da zaman kiwari mah nini oge bogaan grup WA ngaranna Roni rombongan nini agi-agi mau ngeleng-geleng jeung grup WA ayeuna mah uah ngaranna teh Roni akhirna teh Rocky rombongan aki-aki duda zaman ayeuna mah mana mangawang oh itu belakang duda ke bogaan grup WA ayeuna namanya ngaran grup nana teh duda hauko. Awas ya para santri wa santriat, di zaman sekarang ini dunia semakin molek dan cantik, dihiasi dengan perkembangan sains dan teknologi yang semakin canggih dan menarik. Betul apa betul? Disuguhkan kepada generasi muda kita. Sejatinya ibu bapak, generasi muda kita saat ini lagi dijajah. Akan tetapi beda halnya bang santri. Kalau para pemuda dulu, kalau santri dulu, kalau kiai dulu, kalau pahlawan dulu dijajah oleh Jepang, dijajah oleh Belanda,
Kemana? Oh 15 menit deh. Siap. Mang Geri kemana eta? Gitu nyatunya. Kalau para pejuang dulu dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, dijajah oleh Portugis, dijajah oleh Inggris dengan barang-barang yang keras, yang kasar seperti tank baja, geran bom nuklir dan lain sebagainya. Akan tetapi Mang Santri, pemuda di zaman sekarang ini, santri di zaman sekarang ini dijajah dengan barang-barang yang halus, contoh seperti HP leres apa ente? Ayo nama pan pagaya-gayaan HP sing halus modona itu pemacarana banget kudu jadi bodas. Ayo nama pan pagaya-gayaan HP eta nganggo HP naon eta namina cinit-cinit. Ayo nu make HP iPhone ya, iPhone Pro Max ini umur 50 tahun dipoto make iPhone mah jadi 15 tahun deh ya eta. Kade Mang Santri tertipu efek Aridina PP profil banyak menigelis tes spek Amanda Manopo. Eta pas ketemuan hinyai banget nah eta. Tapi eta Amanda Manopo gelisnya komo pas nuju merankeun film si Andin geuning ibunya. Nah ente nami film nate? Oh Ikatan Cinta Arafanya abdi mah teresep teh karena film Ikatan Cinta teh kunaon cenah Mang Baden mah teresep karena film Ikatan Cinta karunya ka si Andinnya si Aldebaran teh sebenarnya teh anu ngebunuh si Roy teh si Elsa pan beuna teh si Elsa teh si Roy teh bobogohan. Nah si Elsa teh dihamili ku si Roy teh mau tanggung jawab langsung we kabur si Roy teh diudah we ku si Elsa. Nah si Elsa kabur datang we si Andin sedang luka salah kana bapak teh geus aya saksi mata si Sarmono tukang ojek online eta. Nah memang Mang Santri cewek di zaman sekarang ini selain suka berfoto pakai efek, cewek di zaman sekarang suka cowok yang bermotor KLX, betul? Wir, mundur wir, yang dicari cowok KLX bukan koidah mantek. Ya, Teh Santri dengerin. KLX tidak menjamin bahagia karena memandang cinta ada apanya. KLX tidak menjamin bahagia karena memandang cinta pengen terlihat gaya dan kaya. Cintailah cinta apa adanya, baik KLX ataupun legenda, yang penting bahagia dari dunia sampai ke surga. Iya Teh Santri lamun milarian salah kimang geus tong sok kaditu kadi geus ka santri, betul man? Kahayangna. Nekaon cenah Mang Baden kudu kawin ka santri ulah meuli terima eueuh sisitan, ulah kawin ka santri mah eueuh duitan, bales mang. Kudu meuli japati mah aya buluan. Kudu kawin ka santri mah bisa tahlilan sia moal paeh. Oleh tahlil ke eta. Ya, biar cincin asal Ali diwatangan ku perak, biar miskin asal santri, yang penting bahagia dunia sampai ke akhirat. Kumaha barudak? Lapar juga cenah ratu eta. Naon cenah kitu Mang Baden ulah lain boga HP. Naon cenah kitu Mang Baden ulah lain nyaho HP. Mangga we boga HP mah. Nyaho HP mah ngensing kade poho ngaji. Emang naon kitu Mang Baden ari fungsina ngaji dibuka dina kitab Fathul Muin juz kahiji halaman ke-24 jajaran ke-18 sikanan paling luhur wa hikmatul zalik at-tamrin ala ibadah liyata'awadaha fala yatrukuha. Ketika budak dididik tilaletik ku ilmu agama, dididik wudu, didik salat, maca Quran, rukun iman, rukun Islam yang lain sajabana, ketika geus gedena ibu budak urang teh moal wani ninggalkeun kana ibadah, moal wani ninggalkeun kana salat, moal wani ninggalkeun kana puasa, moal wani ngalawan ka indung bapakna, moal wani ngarempak anu haram, lah dituna budak urang bakal kuat akidahna sae akhlakna leres. Apa henteu
Tingali ibu pergaulan di zaman ayeuna lamun budak kurang teu ngaji Masya Allah teu saeutik di kampung nama rajin ngalaksanakeun sholat tapi gawe ka kota kabawa ku pergaulan sibuk ku pagawean nepikeun kawani ninggalkeun kana sholat seueur apa henteu gitu ibu. Di kampung nama baju oge rapi nyabuk diponi baju kotak-kotak sabuk SD sepatu ATT gawe ke JKT menang genep bulane balik ka imah calana dia robos siga balik perang eta. Bohong make rantai sepeda pan. Ceuli make kabel listrik pan. Buuk di Bereuman, di Hejoan, di Konengan, di Cikuran, di Lajaan, Masakoan, sakalian sebelah hulu aja ngaranan gitu teh eta. Dina bahasa ge gaul pada ringes gawe ka kota mah nya Mang Santri biasana oge gue geuningannya. Ka indung nyebut lagi nyokap, ka bapak nyebut lagi bokap, liwat akina kecap sakalian eta. Gawe ka kota cerita lama balik ka imah dain arek puasana di imah. Halo Mul lu lagi apa cek si Mul perasaan aing teu nyambut ka Bang Keliling da ya ngomong bahasa Indonesia ge. Punten ieu sareng saha ini gua Bram mana nya Bram mana punten ieu teh ini gua Bram Ceslu alias Oman. Oh maneh man ari maneh keur naon aya di Jakarta biasa gua mah lagi diuk aja. Arek naon atuh man maneh teh masuk telepon enggak ini gua mau UI. Tolong gua papageun di mana deh gitu ya papagin gua ya di kampung air diam salila ngajero bidara Jampang asa cengadenge ngaran kampung air diam ya Mamang di mana kampung air diam teuing teu nyaho cenah tanyakeun ka Google Map lokasi air diam lokasi yang ada 7 tidak ditemukan. Bram di mana gitu kampung air diam teh apa lu kata air diam makanya dong main Cikate di mana gitu kampung air diam teh Cinagen. Non urusan anak Cinagen jadi kampung air diam Bram dengerin ya Cinagen itu cai bahasa JKT-nya adalah air nagen itu cicing bahasa JKT-nya adalah diam jadi Cinagen adalah air diam goblok mana tanya. Siap tenang kayak kurang dibapakeun di Cinagen geuningan ari uwi ti kota mah gagahnya make sabatu hansip teh semat kieu geuning kaluhur ya. Make jaket kulit terus dimake kacamata nu hideung teh ya ari beungeut hideung make kacamata hideung hau kabeh manehna ya. Gagah geuningan ti kota mah nya naik elop teu mur situ teu kabagean kursi nangkel teu mur situ eureun didinya di Cinagen nincak kana aspal goloyong orolo we utak. Terus si mau teh sana kantor gawe ka Jakarta rek nah cangkor ka Jakarta naik ala mabok ene mah ini bukan mabok nyidu sanguan. Ya para santri sadayana sok masantren teruskan masantren sing lila sakola sing liwat sarjana minimal S1 S2 S3 bergelar magister bergelar doktor bahkan bergelar profesor kunaon cenah Mang Baden eta ngaji masantren masang kudu lila sebab ibu ari ngaji ilmu agama mahararese benten sareng diajar ilmu bahasa Inggris bahasa Cina ari bahasa Inggris mah gampil bahasa Cina mah gampil beda jeung ilmu pesantren ilmu agama leres teh santri bahasa Inggris mah gampil ibu good morning selamat pagi good night selamat gujupar selamat ngojay good day selamat kopi ya mang loyo bahasa Cina mah gampil ibu bahasa Cina mah gerak isuk-isuk bahasa Cina na changnya rada berang saeutik carang cantihan mencret tong tuang seng kangkung komo ngalebok genyer mah balik deui kalian teh tadi tapi ari ilmu agama hararese jeung saha cenah Mang Baden ngaji ilmu agama hararese sok kurang ajaran ayeuna mah ngaji tingali ayat anu dibiasa dibacakan ku para mubalik, para kiai, para ajengan, para habaib
lamun peringatan Isra Mi'raj yakni surah Al-Isra ayat kahiji subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ieu subhana cek santri isi masdar kaluaran tina sabbaha yusabbihu tasbihan wa subhanan kaluaran tina fi'il sulasi majid warna awal bab kadua yakuluan teh awa loha roba sing tarik wa fa'ala wafa. Iya lapan subhana dinasabkeun ku fi'il fa'il anu dibuang takdirna dina tafsir jamal yakni sabbahallahu subhana atanabi sabbahtu subhana ngan fi'il fa'ilna dibuang netepkeun kana maf'ul bih miceun umdah netepkeun kana fadlah meunang kitu miceun umdah netepkeun kana fadlah mana sakumaha dina alfiyah wayo dafon naseboha Allah wayo dafola seboha in ulima wa qad yakunu hadafuhu multazama. Irtibatkeun kana pan balago cek ulama ahli balago cek ulama ahli mane lapan subhana teh termasuk kana ijad bil habi sakumaha dina kita johar makun wa bi aqala minhu ijadul ulim wa huwa la yusallu hadin yan qasim. Irtibatkeun kana pan bayan cek ulama ahli bayan lapan subhana teh termasuk kana majad bil habi sakumaha dina kita johar makun wa minhu ma iraduhu taqwa ya rabbi habil bila ausiyadatin turo lapan subhana teh termasuk kana badena bade itibar sakumaha dina kita kudu cuma nang qultu wa min hul ihtibaqo yukhtasar terus Galeg. kumaya terus liar ngaji eta Malang siapa-siapaan tuh? tangok liar pajukeun sadik subhanalladzi asra bi 'abdihi lapan bi 'abdihi lapan abdun cek ulama ahli mantek abdun teh termasuk kana lafaz mufrad kulli sakumaha dina kitab samsiah kullu mafhumin bahwa judiyun ilmun ana sultan sudan wa kisirkati fi faquliyun ilam yumna irtibat kana kitab sulam muradok la pamu bi musyrik ka kulliyo ka asadi wa suhujud iyo irtibat kana pan balago cek ulama ahli balago berarti bi 'abdihi teh termasuk kana majid mursal bi babi itlaqil am wa iradatil khas takdir mang utliqal abdu alladhi huwa amrina bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam iradatan majajatan mursalan min babi itlaqil am wa iradatil khas irtibatkeun kana kitab Samarqandi ingkarat ala kutugur musabahati babaca mursalun wa ila qasiatun musarrahatun irtibatkeun kana kitab mughnul juman kalian defil qudrati wa tasniyah bil kulli aw bil juz'i aw bil Allah aw sababil musababin terus Galeg. percuma terusin guys kalau hatinya milik orang lain ngaji mah hese ibu paras atuh cina Mang Baden cek ibu-ibu cek kumaha wage dahayang salamet dunia jeung akhiratna Mang Baden abdi teh santri lain teu hayang masantren lila lain teu hayang sakola liwat sarjana S1 S2 S3 lah bergelar magister bergelar doktor bahkan bergelar profesor kumaha atuh da abdi mah jalmi teu gaduh tong ngeluh abdi dilahirkeun lain ti keluarga pejabat abdi dilahirkan lain ti keluarga jelema beunghar abdi dilahirkan lain ti keluarga kiai gede bapak abdi tukang nyadap kapungkurna pun rama abdi teh tukang nyadap kumargi yuswana tos ningkat sepuh tekiateun nyadap liren nyadapna ayeuna mah tani wae pun mamah abdi ibu rumah tangga tapi tahadus bini mah 2018 kantos kejuarai dai nasional di provinsi Jawa Timur 2020 kantos kejuarai dai nasional di Medan 2020 hiji kantos kejuarai dai nasional di Nganjuk Jawa Timur 2022 kamari nemereng sewisuda wisuda di daerah Jogja kuliahna di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masantren di daerah Jogja salami abi 4 tahun masantren jeung kuliah di daerah Jogja mamah jeung abah teu ngaluarkeun aci 1% acan pikeun
lanjutkan abdi kuliah jeung pesantren di daerah Jogja. Hakikatna rezeki ti Allah, syariatna abdi ngiringan 3 beasiswa, kenging 3 beasiswa. Hiji beasiswa kabupaten, nu kadua beasiswa negara, nu katilu beasiswa tahfidzul Quran. Kemerencangan sadayana kumaha teu cenah carana Mang Badeng supaya sukses dunia jeung akhiratna. Jampena ngan aya 2 Mang. Hiji penta jampe inung bapa, nu kadua penta jampe guru urang sadayana. Allah deui jampe numpang gagah-gagahna di alam dunia, iwalti jampe inung bapa jeung jampe guru urang sadayana. Leres sok ajaran jadikeun hate inung bapa, sok ajaran jadikeun hate guru anjeun sadayana. Tong harap anjeun bakal jadi jelema sukses. Atuh we ceramah Baden ayeuna mah lamun hayang beunghar mah tinggal meuli wafak babari ayeuna mah meuli wafak han beunghar mah. Atuh we ceramah Baden ayeuna mah lamun hayang beunghar teh tinggal jarahan we ka wali-wali. Sok arek meuli wafak nu harga ratusan juta mangga dibeuli mun hayang beunghar mah. Sok arek ka jarahan makam wali-wali nu keramat baik Banten baik Madura baik Banten baik Jawa Barat baik Makassar baik Sumatera baik Indonesia baik luar negeri, tapi anjeun pernah ngajadikeun hate inung bapa, tapi anjeun pernah ngajadikeun hate guru anjeun sadayana. Tong harap anjeun bakal jadi jelema sukses. Kunaon cenah Mang Baden eta wafat nu harga ratusan juta temempan lain. Kunaon cenah Mang Baden eta doa wali-wali nu keramat temempan lain doana, lain wafat anu temempan lain doa wali anu teu diijabah doana, tapi wafat doa wali kahalangan ku kajarina hate inung bapa jeung guru urang sadayana. Leres makanya lamun hoyong sukses sadayana eueuh deui jampena. Hiji penta jampe inung bapa, nu kadua penta jampe guru urang sadayana. Insya Mang Baden cek ibu-ibu teh da ibu mama santren teu pernah sakola komo wiridan panjang teu boga, ibu mah jelema bodoh maca Quran teu pati kadeuleus sholat tahajud teu harayang, tapi ibu teh cenah Mang Baden hayang salamet dunia jeung akhirat. Ci kira-kira aya henteu jampena? Aya ibu. Tingali Sur Habib Abdullah Al-Haddad Sahibur Ratibul Haddad Kutubul Bilad wal Irsyad kata piti pangarsa Kiai Haji Jamaluddin Solok Cengkol Pandeglang Banten. Saur Habib Abdullah pikeun jelema bodoh khususna abdi nyalira lamun jelema bodoh hayang salamat baca dunia jeung akhiratna amalkeun nu 2 perkara. Hiji kasratul istighfar, sing seueur-seueur maca istighfar. Urang ngarumasa awak pinuh ku dosa pan urang teh can bisa taubatan nasuha. Leres ibu leres. Nu kadua Sur Habib Abdullah pikeun jelema bodoh lamun hayang salamet baga dunia jeung akhiratna kasratus sholawat, sing seueur-seueur maca sholawat. Di alam dunia hoyong kasenteran ku cahayana baginda Rasul, di akhirat hoyong ngingkeun syafaatna Kangjeng Rasul. Sehingga Sur pimpinan Pondok Pesantren Nurul Iman Bogor jelema nu ngadawamkeun kana sholawat insyaallah hirupna moal matak susah balangsa. Nu mana cenah Mang Baden sholawat dan sholawat teh seueur dawamkeun anu diantawis sa ibu sholawat syajaratun nukud. Saha-saha jalmi nu ngadawamkeun kana sholawat syajaratun nukud eta teh saperti ngabogaan tangkal emas di hareupeun imahna dina pada wajah sabah moal matak susah balangsakna. Nu mana cenah Mang Baden sholawat syajaratun nukud teh anu ieu teh ya ibu bapak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iraha cenah Mang Baden dibacana saatos tetepan Isya ibu. Sabaraha hiji dibacana 444. Lamun aya pangabutuh rada seueur ayekeun shalawatna jadi 4444. Tong waka cengir. Bahkan ibu bapak lamun hoyong kagungan urang kali anu soleh nusok diangok ku para guru, nusok diangok ku pun mama saatos tetepan Isya nyanak cai sagelas teras caina teh simpen di payunan urang saatos tetepan saatos wiridan teras ngaoskeun sholawat. Atuh da Bang Baden teu apal sholawat syajaratun nukud mah sholawat mana wae nu apalna. Atuh da Bang Baden teu kuat 444 mah komo 4444 mah sakuatna kuat 100 atuh. Atau kuat 50 atuh. Atau kuat kene 20 atuh. Atau kuat kene 10 atuh. 5 atuh. Iyo aduh. Ini modar nayaka. Itu ibu saatos eta mau sholawat teras angkatkeun panangan. Ya Allah guberkeun sholawat ka Kanjeng Nabi murang kali abdi nuju masantren sing disolehkeun hatena sing dipinterkeun otakna. Ya Allah murang kali abdi nuju sakola sing disolehkeun hatena sing dipinterkeun otakna. Ya Allah murang kali abdi nuju damel di daerah kota sing disolehkeun hatena sing digampilkeun milik rezekina sing dipikanya kudodonganana sing dipikaros ku babaturanana teras tiupkeun kana cai. Eta cai pasikeun ka murang kali urang saatos tetepan subuh ibu. Kartos ibu.
Alhamdulillah. Ieu man santri lamun anu hese jodoh ulah sok muas anting pelet. Jangan ya urang mah nya. Geus lobakeun mah maca sholawat. Ulah sok ngageri kenting pelet. Rerencangan aya nu ti daerah Pandeglang, Sumping ka bumi. Mang cenah urang umur geus 27 tahun. Urang eta kaweh haresena cai urang hayang kawin cimang boga pelet teu. Nanyakeun ka aing sarua aing oge posisi ieu. Aya mang pernah puasa teu pelet. Pernah urang puasa pelet di mana? Di Pamuragan. Maun puasana. Pokoknya mah urang puasa cabe saminggu. Buka ngadang cabe 7, terus deui sahur ngadang cabe 7. Kumaha hasilna? Alhamdulillah mencret aya atuh. Makana mang santri ulah loba tinggal ka dieu geus we ngaji